Aduh, gitu juga. Duh. Alhamdulillah. Juru kawin di mana tuh nih kayaknya kere gitu akan di jalur suara. Lagi soal juru kawin ada mau apa itu soal pemilu. Kita juru kawin lah, pan juru kawin kayak hak milu pemilu. Kenapa belum jelas? Belum jelas. Kalau juru kawin baik, kalau kumpul sebelum pemilu. Kalau kita mau misi kritikan, nanti kita salah ijazah itu aja kan. Ada jadi deka aneh Iya, Kang Cepo. Kumaha yang Wing di bere kertas, udah pinter ya ini nekot. Ini kok di mana Jadi sih? lamun anu pemilih teh syarat-syaratna Iya di antaranya hiji geus nincak umur 17 tahun atau geus kawin. kawin. Oh, jadi nomor 17 tahun dipincak. Ampun. Cek ulah nepi ka urang nyekek wayah kieu. Anu kadua kudu warga negara Indonesia. Kudu warga negara Indonesia Gitu. Muka tilu henteu keur dihukum atau keur dicabut hak pilihna. Empat, sehat rohani. Itu gelo lah. Jadi nogelo buat uang ya. Yo serius semuanya yo. Sehat rohani lah. Terus muka kelima geus kadaftar dina daftar pemilih gitu. Dirina masyarakat anu geus kadaftar teh nya eta boga kartu P4B. Duh, digekeun. Kartu P4B ulah leungit. Lantaran eta kartu P4B teh dina waktuna ditukeurkeun kana kartu suara. Kakitu. Kumaha mun misalnya ditukeurkeun kartu gapleh? Kuring da ingat jelaskeun mah teh nyaho da ieu mah maca wungkul. Tapi itu kena nyanyi. Lain tak itu hati kumana jadi kan disusurkeun kana naon. Punyanya kurangnya pakai nyantai minyak tanah sebenarnya kayak itu pakai kartu ingat Ada yang disebut kartu sorak teh. Nyawa kartu sorak. Naon? Saya tidak tahu. Kartu sorak teh nyaeta kartu anu rek dicoblos ku para pemilih geuning. Oh, nu aya gambaran. Heeh. Ai naon serang dicolok ku para pemilih? Gambar partai pilihan urang jeung ngaran calon legislatif. Anu aya di handapun gambar partai anu tadi dicoblos teh. Baru tadi diceritakan sapi. Mun kartu sora anu aya fotoan, nyaeta sora pikeun DPD anu kudu dicoblosna teh kalapas fotona. Perba fotona. Terus ya kudu jelas deui. Kana sabaraha jam sabaraha teh laksana coblos teh. Di jam 8 isu nepi ka jam 2 beurang. 2 bulan. Teh Bulan naon tanggal sabaraha? nah, sok hayang sok dan nyarah. Bulan April. Tanggal April. leuwih ti waktu eta mah teu bisa nyoblos. Nah, ini presidenna 5 Juli. Harus tahu dong. Kapan gua ayo oke diceritakan dia torok-torok teh teh mimiti teh. Terus bicaranya raho, gue nggak dijelaskannya. Ari cara nyolok dina bilik suara, iya. Buka kartu suara segenggengna. Sing temres ketempo aya gambar partai anu jumlahna 24 partai. 24 partai. Oh, gambar anu luyu jeung pilihan urang. Iya. Nah, solok calon anu bener-bener rek merjuangkeun rakyat. Ari nyoblosna 4 kali. 4 kali. Nya, nyaeta keur kartu suara DPD, DPR, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota. Milih kota. Sanggeus bener nyoblos. Nah, tilepkeun deui. Seperti lipetan mimiti. Tilepkeun nyai salam geus nyolok teh. oh sia-sia mending nyolok cok mending nyolok pistol Keluar di kamar coblosan, urang lempang nuju kana kotak sorak. Asupkeun kertas sorak anu geus dicoblos kana tiap-tiap liang kotak sorak, luyu jeung kotak sorak anu geus dingarana. DPD, DPR pusat, DPR provinsi, DPRD, kabupaten, garis miring, kota. Tuh. kan kan jelas Karena kabehnya saumur hirup
aya ceramah makin jeung aya garis miring. Eueuh cuma lagi penyuluhan makin aya garis miring. Atawa kota bari kitu maksudna mah. Apaan dina babacaan aja di dieu aya sih teh. Kageringan bari garis miring kota. Nah, itu boleh dijadikan ceuing atuh ari mah nyanyi. Gimana mah aduh Gusti mah agung itah dijieun teu ngarti teh itu kan. Tahun-tahun itu teu ngartieun eta. Kasih ieu geus nyai ieu. Saha tugaruta teh saha? Sudah Sing jelas. Banyak tukang buta di dasi mikir atuh. sudah enggak rencana meren. Udah sarua beungeut jeung tukang buta tadi lain. Lain itu bajok. Kuring jalan jeung tukang buta. Ya, ari tukang masuk kuring anu jadi jelema mah. Oh, itu udah jelema. Tadi aja jadi tukang buka, ada jadi tukang macul. Begitu kuring anu nyelencem sorangan di dasi. Kan nya di dasi da di celana. Ayo sudah itu kalau buat raja runta. Sanes sing kuring teh justru nerangkeun. Cara dikasih ngarti Begitu gering nyanyi berayanya. Jadi kan memang kurang teker. Neangan calon pemimpin bener-bener rek bakti diri ka negeri teh baraga kana itu bener satria pinilih teh ya. satria pininggi satria pininggi salah Ya urang ke manu nangsukeun teh urang. Gua teh lain milih satria, milih satria apa? Aya pemimpin urang udah make mahkota janjang, make tadi, make janjang. Lain satria wayang, Hei satria wayang lu. Ari dasi dipake, ari otak tidak berdasi. Kumaha teh? kaki suku jelas. Ya mana emang yang milih pemimpin gitu nya. Kan diurek beli Gatot Kaca. Merupakan teh milih kudu kumaha? Pokoknya anu bener-bener Pemimpin anu bener-bener bakanya angka urang jeung ka negara jeung ka bangsa. Tah eta. Ya, ayeuna urang masyarakat kan orangnya. Ya, siapa urang jadi pemimpin? Nah, gitu we tuh. Milih lain gitu. Kumaha atuh ceuk milihnya anu bener, nyai kapan tadi ke geuningan gamarna kudu bener dicadosna. Ulah nyai mah ieu geuningan sacolok-colok we geuning kamari geuningan anu keur makjum kumaku kecos kana teh geuningan. Geuning kaayana kan teu ningali. Eta ka gamarna we. Gamarnya. Ulah ada patubas dicolokan kana. Bisi nyai mah saya mah. Siapa aing waras kene. Teu mungkin jelema ditodosan matana ditewak kudu berwajib. Heeh bisi kapan nyai mah turun bisi kapan nyai mah turunan ambulan. Kenalan pasien. Yang menang order sampai ditodosan itu gitu tanya. Ini bisi emang. Yo, anu penting mah bare nyolok yuk sing ingat hiji eta KPT dulu urang. Bangsa jeung urang, bangsa eta ulah pasea kudu ngahiji. Selain ahli politik orang lain. Ya atau kedua bisi siling teh nyaho ya terusnya bisi siling teh nyaho benar. DPR RI itu jadi pengawas, kita pengawas presiden, pengawas wakil presiden, pengawas menteri-menteri. Jadi gawe teh keur urang teh supaya benar-benar nyangka rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Ngawakilan rakyat enggak bisa balikna urang engke dina waktu pemilihan partai loba aya 24 ulah para saya. Eta ya ulah dek lamun urang gereru ayeuna pasti nepi ka ngocolkeun getih naon anu dicokot atawa anu diudag urang teh naon atuh pan eta teh dulur urang kabeh oge Nya urang sadudulur kudu garetihan nyai. Ai getihan mah urang teh perlu sabab mau getih mana pae. Oh, kayaknya bae-bae getihan mah. Ulah ribut. Ulah ngocorkeun getih. Tah kitu nyai masa ulah dikocorkeun sampai getih teh. Banjir rek ieu sampai kocorkeun di mana wae. Jadi mana wae Ulah masih getih mana mah bener ka hidung. beda tinu lain. Kade tina getih ulah mamawa kana wujud. Eta nu penting masih akur tentremnya. Akur jeung batur salemur. Akur jeung batur sasumur. Akur jeung batur sakasur. Ya repeh, rapi, teu ripuh, moal rokok. Ya tah itu tuh Kumaha cing dia reper. anu mana tadi teh Disebutkeun ku kan kepot. repeh jeung batur sakasur. Benar. Sok kena anak bener. Akur jeung batur sakasur. Akur jeung baturna sakasur teh. Terus jelaskeun terus. Sok. Sapi jeung ngerokok. Tak gitu. Tapi ulah dikaripu. Heeh, dikaripu. Gitu. Rumah rokok urang teh. Dikaripu ulah. Tak gitu jadi urang pokona mah kieu.
Ieu pesta demokrasi ieu teh Berurang. murah dibutuhkan ke dunia internasional biar bangsa Indonesia berdemokrasi dengan baik Gus dewasa. Geus dewasa tuh tah geuningan orang ngarti pirang batur tuh Aib paktana kadewasaan naon sok? Paktana yen urang ngaku yen urang geus rumah dewasa, naon keur ngabuktikeunana? beger ya Cilepeng, ya kamu ayah di awewe mah babari. Lamun nggak bisa dilepan setip, eka dewasa. Ieu salah arti teh ieu kudu dijelaskeun teh kan anu kudu dilemeukeun salah ngartikeun dewasa. Dewasa di dia dewasa ukuran ti budak nepi ka kolot lain. ya urang ge apa Batara Brahma, Batara Bayu, Batara Ida itu teh kabeh ge dewasa Dewa aduh ampun Berarti jelas tuh kudu ngerti. Ya pan anak Semar oke pan dewa ewa. Dewasa. Dewa kan. Eta mah dewala lain dewasa. Oh deh, nya teh ge salah. anak Haji Udin ge Pan Herman. bisa saya sama Aduh, tuh geuningannya bray bacaang aya ini. Luang ti pada urang nya. Kapan aya luang tina haluang, aya luang tina daluang, aya luang ti pada urang, tadi mah luang ti dalang. Tuh geuningan. Itu aya luang tina nanti. dalangnya dalang Naon? dalang di jero Naon maksudnya? cangkul yang dalang Eta mah dalam atuh lain dalang. wah ini mah cilaka Mantap oke Kang Cepot lamun mawa jelema teh kudu selektif atuh anu karedi mah kumaha jelaskeun. Tah sim kuring teh nyaho selektif naon ini Bing. sok mari nanti selektif Sok ngan selektif. Kaliti jadi urang teh kudu bener. Lamun siap lagu. tadi cerita nyahun Lamun aya kabel pegat samungkeun abot tah teh dibangkot ku selektif. Irung bentuk solasi relatif supaya orang bisa menangkan pemimpin anu signifikan Australia Kamu nyai geus ngomongkeun kana signifikan, eta mah geus deukeut kana semipol. Semipoten jo adu begitu. lagu atuh jadi Naik tum harde nahi jalok kan dening dening mangke. Sekurang dia. Nami serang mina syarat nyai sadar. Nah, eta cek lagu India, cek lagu Cina, Cina, lagu Cina, bahasa Cina na bahasa Cina na kumaha. Ada tadi jadi oi ke bawa ambil pemilu oi kudu pidato di debut. Tak kumaha kita pidato. Lamun maneh seperti nangke pidato, pidato nepikeun misi jeung visi ngeunaan negara tapi ku bahasa Cina. Oh apa? Cina. Ayo artikel kemana ya Jauh artikel kumaha taruna. jadi orang sebagai warga negara yang baik harus mendukung dengan jalannya pemilu. Nah, ayo nama bakal objektif sabab aya KPU. Terjemahkan kucing kuring cara ku. Nah, ayeuna pindah nerjemahkeun Kang Ibing. Protesa. Nah, Kang Ibing anu pidato di bahasa Cina-keun. Wah, Deden, sana. Nah, bahasa Deden kuring ada sereg, kuya raja urang 50 dina. Kumaha kitu sana, urang teh. Akhirnya ada nanya gitu wae saya nama tuh Deden. Syukurin dari harapan, jual ya tuh saya sana. Kita apa itu disebut ngomong-ngomong wae kayak dia panjang punyung urang. ayeuna bahasa Cina tapi kudu make sanes. Kumaha? Anu make duit Kang Ibing teh kudu make sanes. Ayah korok
aku bakal gitu. Aku aja lah. Ada petugas di desa. Kumaha lah? Kenapa ada usah gitu? Ayo diomong kan seetik kan sanesnya apa? Jadi lo pakai metane tujuan. Aduh, tak gitu masa ke. Aduh. Di desa ya, semua di desa. Jadi kuning ungkung. Bari kayak gitu memanggil rat. Memanggil rak. Mangul benernya manggil. Mungkin aku khawatir tinggal di kolot desa jeung mawat saus sikap menang arbit kalau teu bararegung daskeun. Ayo mana kamari ngadongengkeun ieu geuningan tukang sate dadukun kumaha maksudna? Iya, eta mah pengalaman. Kumaha lah? Eta teh pengalaman diri bakados. Nuju diam gitu di payung bumi. Beda urang Batak ya. Kuping harus aya trek tukang sate. Nah, gua ada di bangku. Tadi emang, dulu itu sate. Sungguh sore itu sate. Sate ayam sate. Oh, sate domba. Iya mah sate domba. Upami sate domba abdi mungkin hiji. Pak, cina ada sama di mana-mana ge meser teh 10. Itu abdi mah hiji. Ayo bapak kamu naon sate bade diadukeun sareng nabi. Ini bade mah urang adukeun deui mah. Sate domba di domba uwi. Urang adukeun. Ya mah karek nyolok kana Pak. Non eta tigang sangku. Aduh. Ayo gua peran Dan sana sakang. Kan nerangkeun jadi ka mana itu? Lumawi teh nuju ieu masalah pamilu. Urang teh kan masalah pamilu. Kamen Adi mah kan kularasan di Bandung, tunggu di sini kan orang dia. Iya. Jadi Nabi mah nyungkin penerangan. Dia seperti sahabat si bapak ya, si bapak cepot. Tahar kau suka begitu mah. Seperti napa milu lah menurang badai nyolok seperti anak mugering. Kalau rasa Nabi teh kaburu, bapak sabi teh dengangan Nabi kirang itu berarti. Bagi dia itu berarti itu biasa. Kada tinggal 5 Nah Nabi. Pemilu Senin 5 April 2004 Senin bagi milih DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten garis miring kota. Ade. Nah, beres. Pemilu Senin 5 Juli 2004 untuk memilih presiden dan wakil. Jadi kapan dina bulan April, Mei, Juni, Pari lah tuh. bulan April kan berarti lalu kan didinya salah jeng bulan Mei, Juni, Juli, Yuda itu kan bulan dengan Bulan Bang Yuda, bulan yang Juli Agustus September. ini ngadina tulisan aya Juli. September Oktober November. Nah, ieu teh jadi kurang teh kada gembira nya. Margi urang sekedap deui bade milih presiden sareng wakilna. Pesta eta mah pesta demokrasi nya. Bener. Beres ya suasana aja nurang Abang paham gitu kan bahasa Sunda. Nah, karena lagu-lagu Sunda apa? Abi mah resep suasana aja nabi di Medan ka resep abi mah kana lagu Cianjuran. Di antara mana wae sepertos abi reus bengsami tinggal tanggali. Wajar itu sudah wajar, mari dia bisa nih ibaduna. Ya, abi wajar itu. Bami abi bari nyarawat jaibong mangatek teh ku mamarane we. Abi mah kudu prinsip. Baru prinsip. Abi tetap pada milih eta. Lagu abi res. Sering lagu aya lagu gini lagu Rasul Vision pula mewel gini. Gua kami budak kami radaban tanggung gua bikin bulan cara sampai lagu eta bulan mewek deh karena kerja di bulan tapi beres eta anu eta teh anu celak di ditu. Celak di dieu. Untungna mah loba anak itu. hanya kalahkan gitu. Lain kan akan digawe teh bener hade di situ. Teh nya tawaran langsung sama jelema yo. Tadi di sebelah kasih itu tadi si Oce. Ayeuna si akang-akang. Dia mana mungkin ada yang cepotnya bener cuma cepot gaul. Cepot gaul. Itu era
orang luar negara bangsa orang tengah gitu jeung gitu anu geus-geusnya lain mah kuayana keterbukaan kieu pan urang teh bagja milih langsung kurang tuh milih partaina milih jelemana gitu terang bing Iya, jadi kena teh urang teh dan menang urang ulah pas ya. ulah pas leha Udah itu menang urang sadaya. mun urang sadaya Gemah rifah roh jin. jinawi kemari pak loh jinawi Alah eta merek awi rek kai pokona mau jin. Gimana kemana awi? Anjing lebih kena. penting eta mah egoisnya kangnya urang doakeun teh urang sadaya nya Tapi kalau dina aya istilah naon, aya istilah money politik. Nah, cek akan kumaha anu kudu make duit dibere duit atau kumaha. ya apaan cek dewek oge kudu geus waktuna dewasa Oh, jadi tong money politiknya. nanaon Lain dume urang ahli politik terus mararani. kudu dewasa lain mandi politik main duit Mana itu duit politik teh politik. Jadi money politik teh jelas money politik. Ari sugan teh dume ahli politik terus mani terus. Punten. Ayo itu. Ayo tukar orang badan di desa lain. ayo kalau kada satu